gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi, gelas dieusianana susu nu dikucurkeunna bakal susu. Ieu kolbu urang eusian ku ilmu sakolahan nu dikucurkeunna di lembur ilmu sakola. Sok geura dikucurkeun ilmu sakola bae. Sok eusianna teh urang nu dieusikeunna teh ilmu IPA, ilmu dan naon teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae. Ku ajeun di mamana ge nyana ngobrolna teknik bae. Wajan ku kumaha ge. Ieu dieusianana ieu teh ku cincin Sungai Dare. Atuh ngomong dina mana ge cincin bae. Dare. Kumaha eusi. Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun tentang kafitrohan, kembali ka aslina setelah ngajelaskeun tentang ashabul jannah, ashabun nar, ashabul a'raf. Berikut dijelaskan tentang para kafir, kaduhung-kaduhungna kafirin munafikin. Nyana berharap hayang dikembalikan deui ka dunya, mun dibalikeun deui ka dunya dek iman. Kulantaran nyana neuleuh dahsyatna siksa Allah, neraka ngagebur-gebur, seuneu geus lain koneng beureum jadi hideung. Silalatu anu geus pohara ambalayah, saab jeung heabna nu pohara panasna. Manehanana geus teu sanggup ngagejeburkeun diri ka neraka, nyana menta ka Gusti Allah hayang dibalikeun deui turaddu, kami nuraddu hayang dibalik. Hiji aya anu nulungan, lamun eueuh nu nulungan kami mah balikeun deui ka dunya fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Eueuhna naon ngomong kos kitu mah teh kos santri mondok di pondokna nyana delok ngaji berjamaah carangan ulin bae main HP, dihitung-hitung geus 15 tahun, balik bae ku hari kawinkeun, kita jadi imam masjid, imam Jumat magahan budak ngaji, teu bisa ngajina, babacaan beledag-beledug, tinggal cerik, waduh kaduhung amat, baheula keur di pondok henteu nyaan, bebeja nyana ka bapana ba, ieu mah abdi malah tuh hayang balik deui bae ka pondok, ai bikang sia, ai mulai geus teh. Bahasana geus lain pamajikan, ai bikang sia. Ai sopan mah pamajikan sia di kumaha sopan ge. Nah, ieu mah bikang, pan bikang maksudna kebo. Ai bikang sia di teu kamanakeun. Bahasa teh kan beda tuh. Ieu sa, oh ieu pun istri lemes. Namun urang nyaritakeun ka kiai itu garwana beuki lemes. Itu bojona, eta mah ustad. Namun ka kiai mah itu garwana tuh. Namun nyana ieu istri abdi atau ieu bojo abdi. Oh, ieu istri itu bojo, ieu nu kahiji, ieu nu kadua. Oh. Lemes jadi nangeunah. Cak pamajikan dilemes ge, hareudang. Lemes ge bahasana doang cek teh. Emang kitu awewe mah. Dilemesan ge tetep hareudang bae. Nah, tapi lamun geus bikang jore eta mah. Namun gitu mah, oh itu kebo tuh, jalukna itu bikangna pas. Tapi ka pamajikan mah itu bikang aing. Hei. Saudara jeung kebo kok eneng teh mah berarti atuh. Oh, nya bikang saya di manakeun. Tapi kapan hari di Lawakidang mah bikang teh lemes. Lemes nya mah. Ieu saya, oh ieu teh bikang dia. Lemes eta sakitu teh geus lemes. Bahasa asli nama eta sa, oh LS-nya di mana? Urang lamun karaoke dang murigak bulu ngadengkeun ge. Geus teh ngomong aing lah. Emang LS-nya teh diajak, nya geus biasa ngomong geus kitu tah. Geus biasa tanyakeun ka urang ditu. Teu kula haju carang ge ka ditu teh hayang aing lah. Deres mun make cek mah cewek gitu kan deres.
Tapi kan cewek mah can dikawin berarti kan. Ai geus dikawin mah kan bikang dia teu diajak deureus kene eta mah. Eta sopan jasa teh mah nya mah. Mun geus nyebut bikang teh geus sopan jasa. Tapi lamun eta nu tadi waduh. Tapi tetep bebejakeun ka Bupati Zaki lestarikan. Ulah dipiceun eta mah geus aslina bahasa kos kitu. Urang mun kos kitu teresep. Teresep jadi di Tangerang teh bahasa Sunda beda. Gelam, Cilongok, Putat beda. Ketos beda. Beda eta. Beda. Eta bahasa-bahasa deketnya sada deket. Gelam, Cilongok, tuh nya Putat, itu Ketos, itu beda. Tuh gelam eta. Tuh jak gelam tuh, nyuruh sembrung ngagerem. Tuh. Eta gelam eta kajeul ku mah asal lu kos kitu geus urang gelam aja. Itu tah. Tapi lamun Putat lain deh. Ih janteu. Lah itu. Ih janteu. Panjang ngalengnya nama. Tapi yang paling bagus Cilongok. Ini saingan aja yang Cianjur Cilongok mah. Aduh, balik bejakeun lah pokoknya. Ya Allah, tabas. Pangjorena pondok. Jorenya sama bahasa pondok. Masya Allah. Nah, geus dicaritakeun eta kuari dek nyaritakeun asal-asalna. Yakni fitrah. Cik Gusti Allah inna rabbakumullah. Sanyanya pangeran aranjeun kabeh TKD eta Gusti Allah. Lain Dewa Brahmana, lain Dewa Wisnu, lain Dewa Siwa, Dewa Sintok ke Sindok. Jeung berbagai dewa-dewa. Pangeran teh lain Isa, lain Maryam, lain Jibril, Tritunggal, lain pangeran, lain Uzair, berbagai pangeran-pangeran nu dipangerankeun ku para kafirin lain pangeran sa inna rabbakum sanyana pangeran anjeun Allah titik. Masya Allah. Urang mah alhamdulillahirabbil tegep orang anak orang yang mau ditanya pangeran jasa Allah minta nonton TV ente enggak padahal keur nonton TV nya nana ge keur kieu bae tetep enggak tepat jawaban nama sifat dan hukumaha Allah teh alladzi khalaqas samawati wal ardh. Gusti Allah teh anu ngadamal 7 lapis langit, nu ngadamal 7 lapis bumi. Masya Allah. Langit 7 lapis. Nang Allah nyieun. Bumi 7 lapis kanap. Nang Allah nyieun. Maka jangka waktu Allah Gusti Allah nyieun fi sittati ayyam. Dalam jangka 6 hari Allah nyieun min ayyamid dunya aipi qadriya ukuran genep poe Allah mimiti nyieun naon langit aju nyieun naon deui bumi geus aya panon pejat encan kanyahoan genep poe urang mun ditanya kos kitu ngagibeg gujian ieu nya atuh pan ieu Allah pemiti ngadamal langit ya jeung ngadamal bumi beres kan genep poe aju eta panon poe geus dijieun encan pan kanyahoan genep poe teh sia di mana sih ha nah ulah sok loba ngomong geus kitu lah geus pokona genep poe bae pokona mah aya teh kanyahoan genep poe di mana lah geus ulah loba ngomong geus pokona genep poe bae geus lah
aing mah ngan datang kadinya we pokona dumantak di dieu dijelaskeun fi qadriha ukuran genep poeun andai kata mun geus aya panon poe encan aya harita mah panon poe mun dikira-kirakeun geus aya ukuranna genep poeun masyaallah babari bae teh Imam Jalal mah Jalalain Jalaluddin mah babari oh kaharti jadi kurang ukuran genep poeun mun dikira-kira aya panon poe kitu bae tah tapi pan Kangjeng Nabi ngajelaskeun dina hadis cek Kangjeng Nabi annahu ibtada'al khalqa fi yaumil ahad wa annahu khalaqal arda fi yaumain sanyanya na Gusti Allah ngadamal makhluk teh fi yaumil ahad dina poe Minggu wa annahu jeung sanyana Gusti Allah khalaqal arda fi yaumaini ngadamal bumi dua poe al ahad wal isnin poe Minggu jeung poe Senin wassamawati fi yaumin ngadamel langit dua poe al-khamis wal jumaah poe Kemis jeung poe Jumaah wa annahu khalaqal jibala wal wuhusha wal asjar waz zuru'a wal hayawan fi salasa wal arbi'a Allah ngadamel gunung-gunung jeung sasatoan jeung berbagai tatangkalan tatanduran berbagai hewan-hewan poe Salasa jeung poe Rebo aya kabeh nu mantak lamun aya jelema lahirna poe Jumaah geus kanyahoan ku ahli palak mah ka anu jam sabaraha sia lahirna anak sia poe Jumaah jam sabaraha jam saka bakalna kadinya layog ieu lahir anak teh poe Sabtu jam sabaraha poe Sabtuna jam sakieu bakalna layogna kadinya ieu lahir poe naon poe Salasa jam sabaraha Salasana jam sakieu teh beurang ada peuting kanyahoan oh kebal-kebal jadi dukun sebenarnya lah tuh ayat carana ya Allah ngadamelna ieu ieu berarti atuh makhluk teh didamel poe geus kajahoan jam-jamna dina poe-poe teh kan aya malaikat-malaikat anu ku Gusti Allah dititah poe Minggu rajana turun malaikat anu jang sapoe Minggu eta poe Minggu ke subuh naek nyana Senin ke malaikat jang poe Senin naek poe Senin subuh malaikat jang poe Salasa tah eta kan urang asal wau jeung malaikat eta poe naon ya poe Salasa oh malaikat anu urang atuh ditambahi ku urang ya malaikat nu ngageugeuh poe Salasa moal dibere nyaho ku siang ngaranna atuh siang keneh aduh nyebutan malaikat bae ke deui hayang anu bo tolong batu cincin yang di sana aduh tungtungna sia jualan cincin bae cek malaikat bu budak jualan cincin bae kudu ngagerokeun aing teh mah budak pan teh etis eta kos kitu tuh numantak para aulia Allah bisa ngalengkah ke Mekah nyana wau jeung malaikat eta atawa memang bumina dideketkeun ditoy Allah Maha Kawasa dideketkeun Baitullah ku Gusti Allah ieu wali hayang ka Baitullah trek ngalengkah plek Maha Kawasa Allah jang nyana bisa kos kitu atawa malaikat ku Gusti Allah geus teu kudu dideketkeun malaikatna bae tambahin nu poe eta malaikat anu dibere nyaho malaikat sini ada apa tuan wali cek malaikat teh kaulah yang ka ditu hayang ka Baitullah cepet nah numpak atuh di dieu teh di jangjang numpak dikitukeun dok cep datang gujeng ulah kenceng teuing beunana kitu Pajak di luar naon tah tumpungan sia di luar ngajina tuh kan urang mah di jero nya jang dat plek tuh kan Maha Kawasa Allah ya Allah ya Rabbi nu mantak babarieun wali mah hayang ka hijau awe bintang film oh malaikat ka dieu coba tuh awe nu bintang film tuh bawa ka dieu bawa kunyana ka dieu sak malaikat lah awe bae kudu ditaing jin bae atuh jin ku situ mah ulah ditaing pan aing mah atuh lain deui alamna nitah jin jin miing ya kari teh
kade sainjanya pangeran aranjen kabeh ulah salah lain berbagai dewa lain Tritunggal lain Uzair lain patung-patung lain arca-arca lain tangkal kayu lain panon poe lain bulan lain bintang lain batu jeung lain berbagai-bagai materi dewa pangeran anjeun mah Allah sifatna allazi khalaqas samawati wal ard selama fi sittati ayyam andai kata geus aya panon poe dalam jangka genep poe masya Allah kitu bae heula montok ulama ngabahas ieu mah panjang pisan supaya kaharti urang mun nyaritakeun tafsiran-tafsiranana urang mah teu kudu panjang-panjang atuh sapira ngaji henteu naon henteu mondok henteu naon henteu atuh geus sakitu cukup jatuh ulah hosok loba teuing cukup geus sakieu ge lantaran atuh sapira urang ketos nu ngajina ge urang putat bangsana teu nyaho ka hitut bau atuh nya hitut teh seungit lain kitu geus cukup bae ulah jero teuing sakitu bae oke eta nu mantak Allah teh sakaligus emang kumaha li'annahu lam yakun sama syamsun memang nu mantak ku ukuran sebab harita macan aya panon poe walau syaa khalaqahunna fil lamha andai kata Allah kersa hayang karep atau Allah ngadamel langit jeung bumi sakiceuk atuh mun endeuh tapi Allah teh kitu kunaon emang walau dulu anhu li ta'limi khalqihi at-tasabbut ngalihna tina sakiceuk kana genep poe ukuranana nu sakitu poharana ge ieu teh mendidik makhlukna untuk tasabbut ngadidik tamahul fil umur tenang-tenang Allah ngajarkeun makhlukna supaya ulah gurung gusuh supaya aya dina kasabaran dalam rangka ngajadikeun naon nyieun naon segala sesuatuna ulah gurung gusuh kudu make antare tenang kalem lambat pasti teu kudu buru-buru nu mantak asura minas setan guru-guru mah buru-buru eta termasuk tina setan ulah buru-buru lamun buru-buru setan hendak jelema anu salatna buru-buru mun hayang nyaho aya setanan nya iya teh salatna jelema anu deukeut ka Allah mah angel Allah akarasan ngeunana jeung asa bareng jeung Allah sami Allahu liman nikmat ngeunah aya nu buru-buru eta mah ku Allah digerakkeun teu karasaeun nya salatna ahli Allah mah teu karasa ieu teu karasa sorangan aya nu ngagerakeun oh paingeun cenah tatangga kula ge tos salat aya nu ngagerakeun kasurupan tah mah lain deui tah mah pentingna mentes tapa di handapeun tangkal beringin jadi nyana teh eta teh kajepit ku kitu akar beringin akhirna kos kitu ngaco mendak ulah sok tapa di handapeun tangkal ceringin ngaco sia kajen ku ulah-ulah nu lain kiai du kiai ge ngaco eta beringin teh galak jadi Allah ngadidik supaya urang ulah buru-buru tenang tentrem jamampuheun Allah lamun ngadamel sakicep langit jeung bumi tapi ku Gusti Allah diantarekeun beres Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi summastawa 'alal 'arsy kemudian Gusti Allah teh ngaistiwa lamun urang tafid maknana istiwa teh anjengleng yakni ngungsi istiwa Gusti Allah pek bae ngan tafid
tapi teh pasa sumera ka Gusti Allah istiwa na Gusti Allah ma istiwa anu yaliku bihi anu pantas ka Gusti Allah urang mah teu nyaho kumaha istiwa na Gusti Allah di luhur aras istiwa teh ngungsi cicing ibarat ieu kursi cicing di luhur kursi setelah dijieun aras Allah cicing di luhur aras berarti Allah cicing ngan kos kitu teh tafid nyanggakeun sadaya-dayana ka Gusti Allah istiwa Gusti Allah nu layak ka Gusti Allah bae jeung keagungan kasampurnaankeun kasucian Gusti Allah abdi mah teu uning jeung teu terang-terang nyanggakeun sadaya-daya aras didamel ku Gusti gedena luasna luhurna eta mah Gusti nu uninga kami sebagai makhluk teu terang hanya Gusti nyaritakeun Gusti teh ngadamel aras we hungkul kemudian Gusti istiwa di aras istiwana Gusti anu maha sagala-galana atuh nyanggakeun ka Gusti abdi mah teu terang nanaon mangga tetapi lamun ditakwil ieu bisa istiwa di mana istilah maka perjalanan ilmu bayan tuh wa kullu lafzin awhamat tasbiha awilhu aw fawid warum tanziha setiap bahasa anu mere harti kana saliru dua jalan ente neuk nakwil silahkan asal sigade cara nakwilna sesuaikeun jeung aturan takwilanana cokot ilmu bayan lamun ente neuk tafwid mangga warum tanziah tapi ente kudu maksud tanzih ngabersihkeun sadaya-daya ka Gusti Allah abdi ka Gusti Allah teh terang-terang teh Gusti teh khalaqas samawati wal ard kemudian Gusti ngadamel aras-aras teh teh terang kemudian istiwa Gusti di luhur aras atuh Gusti eta manyanggakeun sadaya-daya abdi mah iman bae kelayakan istiwana Gusti di aras Gusti abdi mah nyanggakeun sadaya-daya abdi mah percaya titik atawa ditawil lantaran maknya Gusti Allah istiwa teka harti sabada Gusti Allah ngadamel aras kemudian Gusti Allah cicing di aras ai bahasa cicing mah berarti kapan aya tempat di dinya teh sedangkan ai aya tempat mah kapan eta manu kos kitu mah jelema atawa makhluk anu muhdats Gusti Allah mapan qadim Gusti Allah mah kapan khaliq teka harti ku abdi lamun Gusti kudu cicing di luhureun aras sebab lamun cicing di luhur aras berarti anjeun leng diuk atawa nangtung Gusti Allah teh aya tempat di mana aya tempat atau kakaler atau teteh berarti aya jarak ka kidul aya jarak ka kulon ka wetan sedangkan kapan Gusti Allah mah teu di luhur teu di handap Gusti Allah mah teu di kaler teu di wetan teu di kidul teu di kaler teu di luhur teu di handap teu di tengah aya bae Gusti Allah mah teu akur lamun ka Gusti Allah ngabahasakeun istiwa anjeun lain cicik di luhur aras bahasa sumastawa alal aras supaya kaharti ku urang ulah di manaan hakiki atuh takwil ngaranna tuh ieu teh ngaji kos kieu nu hese ngaji proposal mah gampang ngaji proposal mah gampang teh mah lurah ge nyadiakeun cabat jadiakeun udah nanti yang penting ya nanti ada aja lah gampang mah hitung-hitungan anak wah seselaman oh nggak beres 100 juta coplok 30 juta no problem oh Masya Allah karim dana geus saya di Indonesia lompat ke Australia untuk sosial syiar agama ieu bakal aya doktrin-doktrin di Australia mun cacak-cacak teh dibendung ku pemerintah Indonesia watu lu menang dana di Australia bakal aya penelitian kulantaran pemerintah na bae deui rada regep di urang matahan enggak jadi dana tetap turun cuman diteliti tidak boleh tapi kan geus tercoreng di negara aya tanda coreng berarti hanya sekiannya na maksud di dunia na geus kanyawan nah gabari teman ukos gara itu mah babari
tapi ieu ngaluruskeun keyakinan urang ka Gusti Allah. Iyalah kudu make modal naon urang kudu ngaji makulat. Innal makulatil ladaihim tuhsaru yasin wa hiya aradun wa jauharu. Sanyana makulat yakni maujudat mungkinat ieu teh aya 10 nganu 10 ieu ngan sakadar dibagi 2 hiji johar ka 2 arad ieu ngaranna maujudat mungkinat. Nu ieu maka beh lain pangeran sebab maujud mungkin salian ieu maujud wajib Allah. Ajilah naon johar naon arad terus kabelah dituna. Nah lamun ajeng leng ieu arad johar cicing di arad mal beres kajian kumaha ge geus asupna ka mana ieu. Kos kitulah mun urang papanjangan carita ieu bahasa istawa alal arsy takwil mangga tafid egae tergantung kekuatan urang bae. Cara nakwilna ulama pohara jasa. Urang lamun ningalian urayan-urayanana tina tadina tepati kaharti datang ka teu kaharti jasa. Eta kahartian burung. Esek we esek. Sieun rempat ngan ulama guru-guru urang geus mere istawa namodi takwil bimana istaula geus istiwa bimana istilah mah artina menguasai. Setelah Allah ngadamel aras Allah menguasai ka aras memerintahlah Allah aya urusan kos kitu mah tukan kaharti tinggal dilempengkeun make ilmu bayan. Mun istiwa bimana istilah berarti majaz baik dijalankeun. Waduh mantap tuh budak santri angel amat sih mondok aya 10 tahunna. Emang ngaji amil doang. Emang ngaji jurumiyah doang. Pan ngaji teh aya segala ngaji mantek mau martil segala. Si beteunya omeureun. Tuh nu mantek santri lamun geus ngaji mantek balik ka imah jadi tukang bas. Jadi hese urang buat tinggal naon hasilna bae geus alhamdulillahirabbil. Pangeran teh Gusti Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Setelah Gusti Allah ngadamel langit jeung bumi, kemudian Allah ngadamel aras. Setelah aras didamel ku Gusti Allah, nu nyaho lebar, panjang, luhur, gede dah. Hanya Gusti Allah menguasai karena keseluruhanana. Maka Allah mulai ngadamel matahari, ngadamel bulan, ngadamel bintang. Mulai cakrawala ku Gusti Allah didamel. Perpalakan teh kanyahoan ti mana ti ayat ieu. Ku Gusti Allah dijelaskeun yughsil lailan nahar. Nutupkeun Gusti Allah kana peuting ditutupkeun peuting kana beurang ku ari caang datang ka magrib caang tutupan ku peuting poek. Sanggeus poek ku ari mah dibuka deui tutupan deui ku ari poek tutupan deui kunaon ku caang brak jadi caang tutupan ku poek peuting poek tutupan ku caang brak jadi beurang terus bae nu mantak ya tulubuhu hasisa eta peuting nutupan berang-berang nutupan peuting yakni nyupri kulun minhum saban saiji berang jeung peuting al akhal talaban hasisan dengan cepat. Kecepatanana 12 jam. Saayana berang 12 jam sanggeus 12 jam ditutupan ku peuting plek berang ka mana. Sanggeus tadi dieu peuting aya poek 12 jam dibuka ditutupan ku berang plek poek ka mana. Kangge sakitu berang deui ditutupan deui ku peuting plek poek berang eueuh ditutupan deui ke geus 12 jam ku berang plek eta peuting eueuh terus bae datang ka kiamat iya tulubuhu
bisa. Gitulah dengan cepat Gusti Allah ngabulak-balik berang jeung peuting. Berarti kan tinaon ieu aya berang, tinaon ieu aya peuting. Ternyata Allah ngadamel panon poe jeung bulan mantak. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ternyata horeng Allah ngadamel panon poe, Allah ngadamel bulan, di samping eta Allah ngadamel berbagai bintang-bintang. Syamsun sarok milihuhu atau zahali, aya syams, aya sarok, aya qamar, aya zuhal dan lain sebagainya. Etalah ngaranna perbintangan, dibacana nasab, diatapkan kana samad khalaqas samawat khalaqas syamsa wal qamar, atau dijieunkeun eta mah urusan maca. Nu jelas panon poe bulan jeung berbagai bintang musakhkharatin bi amri, nurut kana perintah Allah. Dek teu nurutku bah atuh jangan dadamelan Allah. Nurut sia langit cicing, nurut sia bumi cicing, nurut sia aras cicing, nurut sia panon poe aing ngawakilkeun ye tah malaikat. Ye tarik panon poe sesuai jeung aturanana. Ye tarik. Tarik ku malaikat di jam genep datang ke jam genep maghrib. Berang ngaranna. Tarik di handap datang ke jam genep esuk-esuk. Bulan bocor aya malaikat tu diwakilan pikeun ngaleumpangkeun bulan. Kulantaran ditarik teh panon poe bulan bintang aya jalan atuh nu kos kitu ngaranna falak kullu yajri fi falaki yasbahun. Kullun fi falaki yasbahun aya palak-palakna, aya jalan-jalanna, kapal nu kamari kaluar ti jalanna ajur. Ajur, kapal naon karena tuh sia mah nyahoan bae. Nu kos kari itu mah diapalkeun bae. Nah, kuari dek nanya, ai ieu panon poe malaikat anu nyekel panon poe malaikat naon ngaranna? Tuh kan, emang sia mah pinarakaeun bae. Kullun fi falaki yasbahun. Panon poe aya palakna nu mentak ku ahli palak diuji ke di mana palakna moal misleuk ja aya ke bulan di mana palakna cakrawalana. Kullun fi falaki yasbahun. Jakabeh ge ieu teh musakhkharatin bi amri, nurut ka parantah Allah disesuaikeun jeung aturanana. Nu mantak aya poe lantaran ieu panon poe 12 jam berang, 12 jam peuting. Kemudian lempangna panon poe aya aturan-aturanana. Berang, peuting. Kemudian bulan sabulan sakali. Munculna kapanggih jeung porosna adalah sebulan sekali. Nu mantak disebutlah bulan. Nah, engke aya janubi bagianna shimali. Bulan teh aya lempang kaler shimali, aya kidul janubi ngaranna. Mulai ti mana ngitungna? Ti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ieu adalah shimali kaler. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, ieu adalah janubi. Abhamtun maisarhun yunjanhun akasun sepsunjun burujun shimaliyun okmizun nokatu deskozun janjantun pebdaltun burujun janubiyun. Atuh nu mantak angel ge ngaji kos kitu. Angel mantak itu budak angel amat ngaji tah nyahoikeun tuntun. Marhutun artina maret artina hut bintang hut artina tuusna 9 to. Iyalah bagian shimali. Ente lahir di bulan Maret berarti bintang ente bintang hut. Diakurkeun jeung hitungan Buddha. Aya Libra, aya Scorpion, aya naon deui? Terus naon deui? Naon deui? Teu sia mah kanu kitu nyaho. Nu bener teh nyaho. Emang dasar pidukeuneun kabeh meureun ieu mah.
diakur-akurkeun ku urang munhut naon mal bejaan ku aing sia mah pidukuneun bae pun. Maret April aphamtun hamel bintang naon. Tuh, Mai sarhun teh bintang naon. Itu naon tuh, Mai. Itu Juni Yunjalhun terus dan lain-lain sebagainya. Eta aya us-usna. Jadi perjalanan bulan terketahui. Mata lamun urang geus ngaji eta, wari ngajilah Sulam Munair. Hitung kurang yakin moal mislek saya tiga-tiga aja. Geus boga keyakinan poe anu hilal. Moal datang ka mislek kajen kukumaha ge. Tok geura. Kajen ting di henteu-henteu diulah-ulah moal bisa. Nyana anu salah kajen kukumaha. Kira teu ru'yat adu bener. Ru'yat ge menang ngitung heula. Lamun teu dihitung da kumaha posisi ru'yat emang kumaha? Datang neuleuh bae kieu. Neuleuh naon sia? Neuleuh bulan. Haju kadeuleuh? Henteu nu kadeuleuh susu parawan. Atuh sia teh ngaji. Atuh teh ngaji teh kumaha? Aya nu neuleuh ka kidul bae, pan neuleuh naon sia? Bulat. Moal kadeuleuh di kidul mah Gunung Karang bego. Nu ka ditu bae tuh. Atuh posisina heula. Ieu rubuh. Urang geus ngitung. Aya naon karangarana tihangan. Rubuh pasangkeun. Ieu bulan naon ku ari ieu jatuhna Ramadan. Simali apakah Janubi lempengkeun sabaraha darjah ti ufuq luhur lempengkeun tek dihitung kurang darjah dan lain sebagainya kelilaan di luhurna pat set belajar ru'yat teh kos kitu lain haju ru'yat kitu bae. Emang kumaha make teropong bintang ru'yat teu sah. Emang sah kitu make teropong bintang teu sah. Henteu sah sebab kudu make mata nu normal, keayaan upukna normal. Jehey, marukan kumaha? Kudu ngaji nu mantak ge, ulah sok nyalah-nyalahkeun bae. Lempengkeun, sok ru'yat. Sok tiluan nu ru'yat supaya jelas ru'yat. Wih, geus aya, bener. Sok arah bulan ngidul, luhur apa ngaler? Sok geus kadeuleuh, geus. Saurang deui. Tiluan geus cukup. Komo datang kalobaan untuk saksi. Itu atuh ru'yat teh. Emang di deuleuh kieu bae kumaha? Emang tanggal 3. Atuh tanggal 3 maka deuleuh ku kabeh bulan. Mulai siap puasa di dinya. Tinggalin 3 poe bisa sia. Emang kumaha? Ieu mah keur carita kuari geus eueuh nu jujur geus eueuh nu adil. Baheula nu ru'yat eta guru kula di Cipanas. Kiai Izzuddin dibawakeun mobil ku pemerintah lantaran geus pake kursi roda. Nyana hirup di zaman Belanda, zaman Jepang sampai zaman Bung Karno. Bahasa Belandana, bahasa Jepangna jago jasa. Nyaritakeun palak tek teu pernah mislek. Nomor kedua Kiai Izzuddin mah di Kubang, ieu mah kiai gitu di Cipanas. Nah, kemudian nu di Kubang dibawakeun mobil terus ke Pelabuhan Ratu. Bareng kiai jeung kiai. Mantap jasa. Ke nana darariuk baru ya teh geus beres dimasang-masangkeunana. Geus jam sekian bakal ruyat karatek aya. Terus kiai nu saurang, aya beres. Terus tinggal nu sajen-sajen ti ITB. Terus tina bener aya unggal tahun teu pernah mislek. Kuari nu ru'yatna wallahu a'lam. Ieu keur carita wallahu a'lam berarti teu nyaho. Jageninganan teu pernah mislek jeung Sulam Munairan tanggung jawab Sulam Munairan mah kumaha. Kuari cenah deuk dileungitkeun Sulam Munairan awas paham Yahudi. Awas paham Yahudi. Dengan kecanggihan teknologi nyana kudu make pemiris bae nyana kudu make dan lain sebagainya bae percayaan ka ulama deuk teh dituturkeun cenah Ki Uci mah bari atuh sanu nita aing ngomong aing mah deuk aing doang ngan geus ngabejaan mah abeh di akhirat ge kok teu ngabejaan-bejaan pan geus sakadar ngabejaan nurut teh nurut atuh saboro nyana ye itu mah ibadah ka Allah hese amat. Ya yang urusan politik, mau urusan ekonomi, urusan budaya tilok melu, los teu urusan sia. Tapi urusan ibadah, pada yang mendek ke Allah, teu meunang dilarang-larang ku sia.
aing nu deuk ibadah, aing nu boga keyakinan, aing nu ngitung, aing nu belajar, siang ngaji henteu naon henteu. Nyaho sia. Cenah perbedaan jeung batur atuh sabodo aing nu boga keyakinan. Jadi aing mah dididik ti baheula. Pertama ngaji, beres ngaji dicoba ku almarhum. Ngaji deui sia. Bau kadedengekeun bae ka ceuli. Jeger bae. Bodoh kene sia. Ngaji deui. Ngaji deui sia jang sia. Kula 2 kali ngaji, 3. Jadi pertama dikeresek di guru kula jangan oha. Kedua di Cipanas geus bisa ngitung, dicek ku guru ku abah. Bodoh kene sia, kos kitu mah. Ngaji deui. Waktu ngaji deui kula hadena dibere ongkos. Ngaji deui balik di ditu kakak. Coba hitung. Itu benar. Hitung deui. Itu benar. Coba ngitung 100 tahun. Wow. Hitung. Nyieun kula mah 100 tahun. Nyieun cek aing bila perlu tang-tangan gua ngabaing. Kitu kuduna. Tuh, geus beres. Abah bisa. Henteu abah mah. Tuh kan. Kakara guys jangan siap banyak teman-teman anu nuturkeun eueuh nu siap bae geus abah yakin geus gula mah ku guru di ditu geus dimheuhan ku almarhum geus eta mah ngabejakeun doang melalui palak Sulaimuna iren dibejakeun kitabna ge kula lain hiji ngaji durusul palakiyah ngaji ngancek guru durusul palakiyah bisa untuk mendukung doang tetap nu jadi patokan sulam Ratul Wadud diaji tetap lu jadi patokan sulam kurang kumaha deui ya tuh tuh datang kata tadi nanti bisa ge kula make eta teh naon ngaranna ngitung-ngitung durusul babariyah nu leutik di SMP teh nu leutik logaritma sia mah aing datang ke belajar heula logaritma sekian eta teh jang ngaji durusul palakiyah belajar heula logaritma di guru teh log beres geus tapi geus beres tetep nu jadi patokan ieu mah jang ngadukung doang lain hiji ngaji palak andai kata engke aya palak-palak nu lain tetep tolak ukurna eta guru kurang kumaha geus bae eta tangga kuat ajeuna kieu cuma salah tuh kajian salah lain bener kan gue sia ngadu heula jeung aing sia ye aing nggak suka juga itu pak gue itu mah sombong amat atuh sombong no sombongan deui jai nu tawadu mah engge tilok sombong malah minta duit kan nu tawadu mah engge beres dek cenah kieu mah aing emang teu beres bu sia bae deuk ngaraon ngaraji ka aing atuh aing kita henteu naon henteu oh ieu cenah kieu hayang bener atuh hayu hayang bener sekali-kali kula salah atau masalah tinggal silih hampurakeun bae eta gitu teh sakitu doang jas salah na kiai mah bener waduh aduh kira-kira kiai nu mana heula atuh sia make kiai Golkar ge diakurkeun bae henteu nya bener ge buku salah Ibarat kiai sombong. Nah, di dia kakara kayak rahasia. Naon sebabna kiai bener tapi salah, kiai salah tapi bener. Tanyakeun ka Imam Ghazali. Tuh kiai cari Imam Ghazali mah ditu tuh aing ge nang nanyakeun dinyana. Kiai eta bener salah nu sebenarna mah sebab ngomongna ngan di dieu ka dieu. Kiai itu bah salah ge bener. Kunaon mah ngomongna di dieu nya. Beda omongan nu di dieu jeung omongan di dieu. Bedana kumaha sia ge? Omongan di dieu mah mun balik culak cileuk hayang desa salamanan amplop. Tuh kan cak Haji Pudo sia kaing deui. Ari nu ngomongna di dieu cuek, geus henteu beda aing mah nyampaikeun lillahi taala. Salahna ge jadi bener sebab teu neuleuh dunia. Kiai eta mah Golkar bener lagi salah sebab bener lagi neuleuh dunia. Nu mantak can aya nu sasalamanan ngana dieu geula. Panitia ka mana? Segala lajakeun panitia lain guna naon cenah besi poho doang. Hareudang ieu mah ngomong kos kitu. Keur benerna ge salah sebab dalil jang eta.
arisi itu masalah nage bener sebab ti dieu aya anak teu pernah neuleuk kitu eta masih panjang urayanana malah geus mari datang ka mana karang ngaji wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri panon poe lempang nurut ka Gusti Allah bulan lempang nurut ka Gusti Allah bintang lempang nurut ka Gusti Allah nu mantak bisa dihitung perjalanan matahari perjalanan bulan perjalanan bintang bisa diteropong melalui ilmu peneroponganana di zaman Kangjeng Nabi aya sahabat terus di kadieu aya tabiin terus atba tabiin dan selanjutnya weh lain lalagaan pokoknya kabeh ciptaan Allah kabeh aya di bawah perintah Allah subhanahu lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ala eling lahu tetep ka Allah al khalqu ari ngadamel wal amru jeung parentah kullu sakabeh secara mutlak ngadamel teh nang Allah secara mutlak marentah teh nang Allah mutlak imah sing hade secara mutlak ngadamel nang Allah secara mutlak marentah nang Allah lu bisa ngadamel salian Allah lu bisa marentah salian Allah ala lahul khalqu wal amru nu mentak dina ilmu thariqah mah dijadikeun dua alam teh hiji alam khalqu kadua alam amru dalilna ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin lamun ngadamel nang Allah marentah nang Allah secara mutlak atuh Allah teh maha berkah maha agung Gusti Allah nu mangeranan seluruh alam. Jadi alam teh aya dua aya alam khalqu teh alam jasad alam damel aya alam amru alam batin geus lamun alam amru teh aya 7 aya genep latifatul qalbi alam amri latifatul ruh alam amri latifatul sir alam amri latifatul qalbi alam amri latifatul akhba alam amri latifatul nafas alam amri latifatul qalab alam khalqu latifatul qalab eusina aya 4 unsur anasir disebutna unsurul ardi unsurul ma'i unsurul syamsi unsurul hawa alam qalab ieu adalah alam khalqi 4 lamun nu tadi genep 4 jeung genep jumlahna aya 10 urang silulup ilmu thariqah mah kanu 10 eta mulai kuari lamun urang di alam khalqi bae mah teh jauh ti dedeleuan dadengean aambean jeung rasa datang kapai urang aya di alam khalqi bae mah atuh moal nyaho ka alam nu itu urang hayang nyaho ka alam nu itu teh melalui ruh kulantaran roh kapisah ku nafsu maka dibagi pembagianana aja ngabersihkeun ku ahli thariqah dibagi aya latifatul qalbi ditero latifatul qalbi teh eusina aya 9 di nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-ghibah ar-riya az-zulmu al-kidbu al-ghaflah latifatul qalbi ulah wakana ka latifatul ruh lamun latifatul qalbi can bisa bersih melalui zikir jeung beati guru sok bersihan heula bisa-bisa 50% bersihan mata kudang ti peutingna jelema nu narekat mah seakan-akan wajib lantaran dek ngabersihan batin geus lamun bisa ulah nonton TV mun bisa ulah ngadengekeun HP naon sebabna besi kaganggu mantak jelema masih kene norekat masih kene boga TV norekat masih kene boga HP norekat masih kene aya di Partai Golkar da kumaha bersihna
besi bae jelema pan kieu cenah soa mah lain so dengikeun ilmuna ye dek naon ieu dek ngalayangkeun ruh supaya kapanggih jeung nu maha khaliq ban tadi ge lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Urang diparentah salat ku Gusti Allah kunaon nu marentahna teu kadeuleu ku mata hate supaya kadeuleu ku mata hate. Jagusi Kangjeng Nabi teh nyaritakeun mane ibadah anta budallah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka. Mane ibadah ka Allah sok yen nitah salat teh Allah seakan mane deuleu ka Allah nu nitahna mun teu bisa asa dideuleukeun geus nyaho kabeh dipidatokeun kok teu karasa-karasa moal bisa lantaran ruhanina can dibersihan geus bersih naik wali ka latifatur ruh. Latifatur ruh teh aya belah dieu ieu teh nafsul mulhamah. Nafsul mulhamah aya di dieu urang ngabagusan anu belah dieu sanggeusna kokotor-kokotor eueuh di dieu ayana dibagusan ku urang melalui latifatur ruh nafsulna nafsul mulhamah bersihan naik urang ka nafsul mutmainah ayana di dieu. Nafsul mulhamah mah jumlahna 7 nafsul mutmainah di jumlah kabeh nu mentak urang belajar kos kituna heula jang urang deuk ngabersihan naon moal cangcaya engken moal aya mang engken yo beres urang keur carita gancang caritana bae beres latifatul sir latifatul khofi latifatul akbar latifatul napas. Latifatun napas geus bahaya jasa sebab dia teh nafsul amaratu bisu al bukhlu al hirsu al hasad ajalu al kibbu al ghadab aya kabeh di piceuna kuari geus beres micenan panyakit minimal 50% ngasup-ngasupkeun kuari kana nafsul mutmainah nafsul mulhamah nafsul mardiyah supaya rapi husnul khuluq tarku masiwa alus dan lain sebagainya. Terus beres rapi engke nangeunaheun mun silaturahmina nu dideuleu Allah ngaji nu dideuleuna Allah bisa kos kitu karasa ku hatena sebab geus dibersihan moal cangcaya nyana mangariung teu dibere berkat moal ngomongkeun paling ge pohoan teh naonnya can jadi ngaranna norekatna can jadi geus jadi atuh hampak bakalna berangjeng peuting teh akur sebab nu dideuleuna Allah nu neuleu nu ngadamel pencek tadi ge dunia nangandieun Allah nu kadeuleuna Allah ja ayana beurang teh panon poe pedah keur aya di beurang keur ayaan peuting panon poe keur ayana di handap jadi berarti tama gulak-gilak berangjeng peuting teh tama ku sebab panon poe sedangkan urang geus teu mikiran urusan eta mirikiranna Allah teu karasa berangjeng peuting hiji Allah mulai geus ruhani urang teh kapan diarahkeun ka Allah diurus urang deuk di ka Allah keun nu kamari urang teh mun salat hayang ka alam geus diurusan jadi teh hayang ka alam Allah nu ngalem urang ngaji kamari mah araya sayang ka alam bae ku makhluk-makhluk kuari kan geus diurusan teu hiji bae khaliq mantak berbicarana ti dieu lain ti dieu dalil sakitu lobana mun kaluar ti dieu moal didengekeun pake hiburan tapi mun kaluar ti dieu bakal hayang ngadengekeun rindu jeung hayang make beda cek Imam Ghazali mah urang teh neuleuh gelas eta gelas kumaha dieusianana gelas dieusianana atuh ieu teh racun nu dikucurkeunana bakal racun gelas dieusianana kopi kucurkeun bakal kopi gelas dieusianana susu nu dikucurkeunana bakal susu ieu kolbu urang eusian ku hari ku ilmu sakolahan nu dikucurkeunana di lembur ilmu sakola sok geura dikucurkeun ilmu sakola bae sok eusiana teh urang nu dieusikeunana teh ilmu IPA ilmu dan naon teknik dan lain sebagainya atuh dikucurkeun ge teknik bae ku ajeun di mamana ge nyana ngobrol teknik bae wajan ku kumaha ge ieu dieusianana ieu teh ku cincin sungai dare
atuh ngomong di mana ge cincin bae dare kumaha eusi. Nah ilmu thariqah ngalempaskeun eusi-eusi selain Allah paskan sese supaya Allah cicing di mana bae caritana tentang Allah akhirat, tentang ngaji akhirat, surga neraka. Sebab di benak hatena eta nyana terus-terusan nyaritakeun sanaraka sing hade besi ka neraka, nyaritakeun surga sing hade yuk besi teu ka surga. Nyaritakeun teh pasti eta di jero benak hatena neraka, surga, Allah cicing di mana jeung saha bae ngajakanana ka dinya bae keur dituruh-turuhkeun dicici-cicikeun nu aya di benak hatena karasa ka urang deg nu ngridit deg waduh motor aing kreditan balik ka imah nyokot deui hiji deui gagedean tuh tapi lamun urang di dieu doang sok kuari jelema sakola lain ieu cak Imam Ghazali sakola sok sanawiyah aliyah kok kuliah UIN sakola ka Misra ka ditu sok geura balik ka imah dalil merebet bae kajen ku kumaha ge tapi ti dieu ngadalilna ti dieu kok kanyahoanana bentukna engke hasil ngadalil jadilah sekolahan bangunan imah mobil eta lah natijah cek ahli mantek mah teu jauh sebab naon ieu eusina tatadina kos kari itu dituangkeun jadi kos gitu deui. Tapi coba di pondok pesantren salaf esikeun ka dieu ku kiaina takrib riyad Fathul Muin Alfiah Johar Maknun Mantek diesikeun ku geus sing ikhlas nya sing ridho sia mikeunaan ilmu ka batur ulah sok henteu karena Allahnya sing hade ngahareupan anu sugih nu susah akur bae pejabat jeung rakyat akur bae nya sing hade sia nya sumuhun si sumuhun ge datang ka imana beda eta sakitu ge nang pohara sebabna encan noriko sebabnya encan bisa ngabersihan eta rada deres doang rada deres datang ka imahna dicici-cicikeun ilmu menang di pondok pesantren Amil Jurumiyah Soro Patumuin rada deres doang rada deres ngan encan dipake karindu sebab naon sebab encan aya siran ruhanina can diurus ketika geus diurus bakal rindu bae dongeng sakadang peucang ge rindu bae dongeng monyet rindu bae sakadang kuya rindu bae sebab naon lain lalagaan maksudna di jero hate dek dibawa ieu neraka ieu surga henteu dek dicaritakeun ieu dagang mandu bener kieu ieu berpolitik pokos kieu eta mah lain ieu manu dek dituangkeunana hasil asma Allah sub diberulukeun deui perut lain deui karasana kudu rindu akhirat sedangkan kabehan jelema mah pan rindu ka akhirat dua jenting anu sok main gua pleh we ge ngadenge neraka mah ngarenyet nya ge. Ngarenyet sarua we. Woi, tapi nasehatan tah kuno Kiai Golkar. Bae, ulah main bae sia ka neraka. Sia ka neraka. Ngalelewe teh nu main gaple ge ngadu sia di akhirat. Ye aing mah sapira saperak dua perak ai sia ngabobol nagara. Disengseureikeun tak Kiai Golkar mah teu salah. Kuno main gaple disengsarikeun teu salah ulah marah tak kiai sebabnya nama neangan duitna make Quran make dalil aing nama make naon garang-garangna balak saudara ngomong atuh atuh beda tipe doang maksudna mah dunia kene mantak dilelewe tapi ku ahli ikhlas dulur ulah sok marah lain lantaran lah main majudi engke di akhiratna urang bakal disiksa ngerenyet hati padahal ngomong sakitu doang heueuh nya sebab naon timbul ti hati nu sieun ka Allah ngomongna coba nyana ngomong saudara-saudara jangan korupsi ya pugunyana nu korupsi ya ya keur nyaritakeun pandek ilmu kawalian wali jadi wali beseuri bae jangan ngomong korupsi ngomong naon moal bisa didenge
makin hancur sebab naon nyana nage ngalaksana hanya jualan dalil babari jualan dalil tadi geus dibejakeun nang saya Allah giliran bae rugi eta pensiun nang Allah teu ridho sia ku Allah dikitukeun merido jan datang ya wali walatul lain ya jelema supaya darek salat diajak lalagaan ku wali mah tapi ujungna daek salat diajak lalagaan ngaji tapi ujungna rindu kana ngaji kunaon di jero hatena unsur duniawi diajak sieun ka Allah kudu sieun ka Allah diajak ka sorga kudu hayang ka sorga diajak ulah ka neraka kudu sieun ka neraka atuh nyambung ibarat cai keur dicicikeun eta memang caina karasa kunyana tuh ayeuna mah pan ilmu ti sakolahan begitu karasa tiis sakeuna teu ngabangun sakola kumaha nya urang carana kumaha carana melalui saha kadinya unsurna sebab naon cai nu dikucurkeunana ti dieu tergantung kucuranana emang bahasa-bahasa teh Quran hikmah lamun timbul tina hati nurani tapi lamun timbul ti dieu racun bahasa teh racun ti dieu sehingga ade keluar ti dieu racun urang ngadeukeutan we tah ahli-ahli politik ketua Golkar misalnya sakali dua kali muhahe cenah eta sia keur diracun tah awas tah kiai keur diracun tah kiai ieu teh bere bisa naon ngan bisa mere jeruk dah oh masalah alhamdulillah rabbil alamin sekali dua kali tilu kali kiai ngadoa bae di ditu di imah kula helanan kula di kampanye isukan oh atuh masalah ngadoa oh geus karacunan da kiai geus karacunan da kiai dibere amplop nu rada gede iraha deuk ngariung deui nya kula undang bae lah pokona mah ulah beurang peuting ieu masalah geus racunan geus poha je ti dieu tah ti dieu tuh tapi jeung para aulia Allah jeung para salafus shalih timbul ti dieu henteu maksud kos kitu supaya nyahueun ka Allah supaya nyahueun ka surga supaya nyahueun ka neraka ketika nyaritakeun surga nyanana ge hayang cet ka hate urang hayang ketika nyaritakeun neraka lantaran nu nyaritakeun sieun ka neraka urang ge sieun milu ka neraka ketika nyaritakeun nyandung atuh hayang lantaran nu nyaritana ge hayang tuh wow jogeuna emang hayang jasa meureun Allahul khalqu wal amru tabarakallah Rabbul alamin ala eling sanyar tetep ka Gusti Allah al khalqu wal gadamel wal amru jeung marentah secara mutlak dadamelan nang Allah secara mutlak parentah teh nang Allah nu bisa ngadamel salian Allah nu bisa marentah salian Allah ngadamel jeung parentah mutlak nu Allah dua alam khalqu alam amru eta kakarek sakelumit ketika diteruskeun nyaritakeun alam khalqu anasirul arbaah urang teh katutupan ku unsur-unsur sehingga ruh teu muncul ketika ulang nyaritakeun alam amri ruhani kahalangan ku jasad ieulah dek diberesan ku urang saha nu ngaberesanana guru mursyid sebab nyanalah nu nyahueun si ieu kos kieu berarti aya panyakit etan si ieu kos kitu aya panyakit etan si ieu kieu aya panyakit etan panyakit eta lah deuk dipiceunan deuk dibersihan percis kos dokter dibawakeun pasien periksa oh ieu mah lambung dokter meriksa deui oh ieu mah jantung dokter ieu mah oh ya engke bere lambung obat lambung jantung obat jantung paru-paru obat paru-paru mah obat mah dan lain sebagainya hanya dokter anu lihailah nu nyahueun kana penyakit pasien sehingga pasien hayang cager kitu keneh nu endek noriko ieu penyakit ieu hanya jelema nu mursyid lah disebut guru mursyid nu nyahueun penyakit iyalah teu mudah teu bisa seminggu 2 minggu sabulan 2 bulan setahun 2 tahun
lamun memang penyakitna bandel mah kan diopnam. Itu diopnam ieu penyakitna ieu mah kudu diopnam. Sagasa diopnam hasil scanning. Cak dokter black. Operasi ieu mah pal-palan. Pal-palan ngomong pal-palan dokter antara apa yang hirup. Ulah kitu tuh dok. Iya di pal-palan tidak ngejamin umur makan ada yang punya. Tapi kan kalau dibiarkan penyakitnya mandek di sini. Itu kene bertoriko. Opnam lantaran parah jasa ieu mah. Kata dina duit Golkar aya, duit PDI aya di dieu, PKB aya, geus parah di dieu ngabaget di jerona. Ieu mah kudu dioperasi ieu mah cek dokter Mursyid. Operasi bae ge. Hah, mana peso? Bila perlu ieu mah lain make peso, make ragaji. Iyalah ayatna Allahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Gusti Allah teh anu ngamilik seluruh alam, nu mangeranan seluruh alam, anu ngaropea seluruh alam, anu ngurus seluruh alam, nyanggakeun sadaya-daya pasrahkeun ka nu bogana. Ngendek dipasrahkeun teh kudu aya nu nungtun, nu nyaho nungtunna. Ieu budak dek dipasrahkeun ka Gusti Allah, cara pasrahna kumaha? Kieu tongton. Bere cara. Di mana enggeus nyana mantep memeh pasrah ka Allah, pasrah heula ka nu nungtun. Nu mantap dina ilmu thariqah lamun teu paham didebat terus. Muhammadiyah ngadebat, masa sih harus nurut sama guru? Persis ngadebat, Wahabi ngadebat, wae kabeh ge ngadebat, tapi lamun nyana nyarita ti mimiti moal ngadebat. Oh deuk di ka Allah ke bisa henteu? Henteu nungtun. Memeh nyaho sorangan ka Allah, percaya heula ka nu nungtun. Ibarat urang endek ka Surabaya teu nyaho jalan, percayakeun bae heula ka nu nyaho jalan. Ka Jogja, batur rumah ngan 12 jam lantaran nyana mah teu nyaho jalan 24 jam. Tanya jalan ka di Jogja, kan itu Jogja udah hese tah asal datang mah perapatan di Jogja. Itu Jogja deui. Atuh kudu nama urang nu mendek jalan tengah bae, nu mendek jalan selatan bae. Ieu mah lain ke jalan selatan aya petunjuk Jogja ka tengah ka dieu. Weh. Engke ka tengah urang aya deui petunjuk. Ieu Jogja atuh ka selatan deui. Batur mah kan 12 jam, bahkan aya anu 10 jam ka Jogja. Ieu mah 24 jam. Teu nyaho jalan. Untung teh datang kene. Aya nu geus datang ka Sidoarjo balik deui. Kunaon ya balik deui orang Jogja eueuh di Indonesia eueuh Jogja. Teu jalan. Kula ke baheula ka Jogja jeung nu jaho jalan mah cepet bareng jeung Haji Kobas 24 jam. Ingat beda kula lalakon bebeja ka almarhum ka Abah. Geus beres cak Abah teh lalagaan Abah mah eta. Atulah ulah kenceng-kenceng cenah kayak asal tukang baso eureun. Didinya kayak itu lapar dahar. Nyana mah bener bae teh Haji Kobas. Atuh barang dek kayak tukang baso eureun. Dititah ku Abah cenah. Jeuh. Lalagaan teu cenah urang ngabaso bae. Atuh datang ka ditu 24 jam. Orang lain gitu nyana mah maksudnya nanya jalan urang keur ngabaso nyana mah indit. Ka Jogja ka mana? Meureun nyana aya disebut teu nyaho jalan gengsi. Aya disebut nyaho pugut teu nyaho. Kos gitulah eta jelema teh teu nyaho bebelagaan nyaho. Aya keur carita dek ditungtun ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul masih kebal keneh mun dicaritakeun tentang kajerona. Lila keneh wallahu a'lam bissawab.